Mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS. Tekaraos para wargi ayeuna parantos nincak bagian ka-11. Para mitra anu mulya, harita Japar keur ngobrol sareng Mantili. Samalah para wargi sadaya, Japar bener-bener ngebrehkeun kabersihan hatena, kalawan neureun kanyaah ka Mantili. Harita para wargi sadaya Mantili tuluy nyarita. Nya ari keur diri akang mah ku abdi ge kaharti, tapi nu jadi indung bapak akang can tantu. Komo keur bapak akang mah. Pokona mah jauh kana tujuan mikanyaah malah mah diri abdi rek dipahala. Malah abdi disiksa ku anak buah bapak akang. Engke kumaha lamun ceuk akang tepung jeung jadi bapak terus dipahala, meureun diri abdi ge dosa pangintenkan. Keur abdi kitu sanajan dipahala oge henteu boga kamelang. Henteu boga nu dipika berat sabab tadi ge geus dicaritakeun abdi mah. Geus teu indung teu bapak cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka simpung kalapa. Geus puguh dina pasal kabogoh mah teu malarat-malarat acan. Cenah eta akang disagedengeun mikanyaah ka abdi aya harepan rek hukum abdi. Teu aya hartosna akang. Sabab naon pandangan diri abdi. Na teu aya salahna lamun akang geus aya niat ngabangun rumah tangga. Neangan deui pijodoheun. Sabab awewe mah teu kurang dunya henteu heureut kan. Sanajan akang keukeuh teu hayang ngarangkep jeung diri abdi ge. Moal aya kabagjaan. Moal ngajadikeun kasenangan hate. Tantu inung bapak akang moal rujukeun komo kitu nu jadi bapak akang. Nganggapna ka diri abdi samodel kasato pikeun mamangsa manehna. Tembal Mantili nyarita para mitra. Bari jeung ngalima. Ari perkara kanyaah jeung harepan akang ka diri nyai. Moal gumantung kanu jadi inung bapak nyai. Sanajan jadi indung bapa totolakan terujuk akang miharep ka nyai. Moal beunang dihalangan pokona mah. Moal beunang dicarek sabab akang geus gilig ngeuneun harepan ka nyai. Komo kitu akang geus teu diaku anak kudu jadi bapa. Pasal nama dumeh akang nyarita reka nyarek ulah nyieun katelengesan ka jalma nu tanpa dosa. Tapi nu jadi bapa malah rek mahala samalah harita. Beung akang rek dipunggal jangga atuh. Man hadena wa akang bisa keneh miceun pibahyaeun. Nya akhirna nu jadi bapa ngaluarkeun suaban. Moal rek ngaku anak bari ka akang ditunung harita keneh. Kari-kari ayeuna nyai aya basa kitu ngitah balik ka akang kalawan nolak kana harapan akang. Atuh lamun sarupa kitu mah kanyaah diri akang teu ibarat halodo sataun lantis hujan sapoe. Teu ditarimakeun pisan ku diri nyai. Tapi kitu ge lain akang ngarasa reueus dumeh bisa ngajait pati. Nyai nurek dipahalaku bapak akang. Bisinya itu percaya mata ngarasa cangcaya ingis akang mikanya asa tungtung suka bae ka nyai. Top gerak beset di dada akang ku nyai. Lain akang ujub takabur. Lain nyarita tambah bau sungut. Akang hayang males kana kabiadaban anak buah bapak akang. Naon pangna akang aya di dieu terus ngalap pangarti ti si Aki. Lamun akang teu boga itikad kadinya mah akang rek males pati kanu ngahianatan ka bapanya ka bapak. Kan ngahianatan ka bapanya jeung kanu sejena. Ceuk Japar nyaritana asa beuki tandes. Atuh para mitra geus dikitukeun mah harita. Mantili jempe. Bisi nyai hayang maluruh manu jadi lanceuk naam. Jeung akang urang paluruh nepi ka kapanggihna lanceuk nyai. Mongko akang hayang panggih jeung lanceuk nyai. Ceuk paribasana sanajan lanceuk nyai aya dina lak-lakan naga ku akang moal burung disusud. Pokna tapi Mantili tetep teu ngomong sakemek-kemek acan. Malah murag-muragkeun cimata atuh Japar akhirna ge ngalah ngabetem. Heuleut setengah jam ti sabada Japar nyarita kurutak Aki Murdasim datang. Bari manggul badong. Leungeun kenca ngajingjing ti iran laukan cara meni segede bitis. Atuh Mantili nu geus murag-muragkeun cimata ganca ngorejat. Bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Tah nyai geura urus ka ditu. Aki moyang milih. Rek dikumaha-kumaha ge kumaha nyai sama. Rek dipais heug, rek digoreng heug. Da Aki mah teu pati resep kana lauk hanyar teh. Ngan resep ngalana wungkul. Ceuk Aki Murdasim beri nu nalaukan cerak dina golodong. Uluh.
Ini agung kieu ki. Moal teu keur nogan mah ieu, Japar ngajungjungkeun lauk. Teuing keur nogan teuing lintuh we jalu. Muka ditu geura urus di dambianya meung-peung beurang keneh. Aki Murdasim nitah ngurus lauk teu hararese mantili ka dapur. Nyokot heula peso jeung ayakan tuluy init katampian di baturan ku Japar sabab melang kawan tugas burit. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Saag heula ngadadarkeun perkara mantili jeung Japar parawargi sadaya. Anu masih keneh nganjerak di Aki Murdasim. Urang nu kalambaran anyar ngadadarkeun di hiji pilemuran di tatar Gunung Kaledong. Aya imah nenggang sakurilingna pinuh ku rupa-rupa tatangkalan. Harita kira-kira wanci asar di buruan hiji imah aya 20 urang nalalaki. Kabeh dibaluligir ukur marake calana pangsi. Pangawakan jerangkung sarekseg parawargi sadaya. Sedeng di antara nu sakitu 10 urang teh aya saurang aki-aki pi umuruna moal sabara geseh ti Aki Murdasim anu kira-kira 75 tahun. Make kampret bodas calana pangsi kalawan diikat barang bang semplak. Harita eta aki-aki keur diuk sila tutup dina bangku awi hanapeun panyaweran imahna. Manehna nyaksian anu sakitu 10 urang keur latihan bela diri. Nu disebut silat, si horeng nu sakitu 10 urang keur latihan teh anak buahna Bah Rewok nu geus ampir 3 minggu ngalap ilmu panemu jampe pamake ti guruna Bah Rewok anu ketelah Aki Sangkala. Ok Aki Sangkala nyarita ka Bah Rewok nu keur ngacegah hareupeun anak buahna. Rewok, ting ayeuna bajak. Sina silih samung dua-dua euy. Kayak ngasakeun nya ku dewek dieu. Make bedogi, tanya Bah Rewok bari ngareret ka guruna. Tunggaka. Engke ngagunyakeun bedog mah ku dewek. Ayeuna mah silih samung biasa we ku leungeun. Make ieu kaayaan lemor pokona mah. Temal Aki Sangkala. Geus kitu mah Bah Rewok nunjuk ka dua urang anak buahna. Sedeng nu sejen nyaksian ngalingkung di sisi bari dariuk dina tanu. Lilatar 2 urang anak buah Bah Rewok silih serang. Silih kirimkeun tempuran anu kaleter. Beureuk ting saleber para mitra bari suku pada gerakan ana lincah. Silih taki silih gempur dina gerakan pada cepet jeung rancingis. Sanajan kasebut latihan ge katingalina masigan nya tarung jeung musuh. Lamun neungeul sahabakna dina nyerang lain saukur ngirimkeun gempuran peureup wae, malah suku ge meta. Musa urang luncat ka hareup terus muterkeun awak bari suku sabelah diangkat. Yuklep. Nu diserang ngareundeuk gilep nalegot bari males ngirimkeun engeulan kepang ti gigir. Sedeng nu balangah rajin kabeunangan nanya kitu ka mitra gawena anak buah Bah Rewok di komandoan ku manehna. Ari Aki Sangkala mah guruna nyaksian bari diuk dina bangku awi. Geus beres kabeh sina ngaraso heula ambekan ting harega. Esa ngaloprot kawas nu tasmani. Jut Aki Sangkala turun tina bangku awi. Disangka murid-murid nama Aki Sangkala turun teh tina bangku awi. Rek mere penerangan, bisa anu salah dina mere pasangan atawa dina mikeun pibahyaeun. Na atuh salabar teh ngirimkeun gempuran perut menditaker ngahan capuh ceuli Bah Rewok. Hiuk, rengkog, hiet. Bah Rewok rikat ngarengkog bari ngarawe leungeun Aki Sangkala. Ned Aki Sangkala nyentok leungeun. Solontod Bah Rewok nyolontod meh-mehan rek ti kusrup. Tapi tekungsi sabab kuda-kuda Bah Rewok cukup kambleng. Ngan orok kaya pereup kenca Aki Sangkala teu cicingeun nyorodor ka hareup. Cedak, bedak Bah Rewok nangkarak bengkang. Keur kitu teh para mitra Aki Sangkala ngalengkah. Bareng kitu pereup anu katuh datang ti luhur rek notok dada. Hiat. Korentel Bah Rewok ngakorentel. Atuh totogan pereup Aki Sangkala nyamos. Seak suku Bah Rewok nyabat ti tukang. Maksudna rek ngabanting suku Aki Sangkala. Juralit Aki Sangkala ngajuralit ka tukang. Sanggeus napa kana taneuh terus ngarawel bedog nu ngagoler dina golodog. Lung dialungkeun ka hareupeun Bah Rewok. Anu kakara cengkat sakilat bedog ditewak terus nyeredeug deui. Samalah bedogna diemat sigarek narok tarang. Sakedapan mah anak buah nu keur nyaraksian teh kabeh ge tinggal lenyap. Disangka nama Bah Rewok nyaan rek narok tarang Aki Sangkala para mitra. Tapi aya ku edas abong kena geus masagi dina bab pangarti. Sakilat Aki Sangkala ngarawel halu dipake nadah bedog. Hiat, bedog ditimpah kana halu. Atuh wuk bedog Bah Rewok tingko lebat ka kenca kakatuhu sigarek muara suku. Harita para mitra tungtung halu ngabanting bedog awak Aki Sangkala harita lugat legot. Awas ya, hiat.
Aki sangkala ngagorowok bari mutera dina siraheun. Bah rewok rikat ngalalapkeun sirah. Gablos tungtung hulu nyamos. Tungtung halu nyamos ukur ngababuk hiliwir angin peuting. Keur kitu aki sangkala nyusul tapus tungtung halu molebat dihanap rek ngabanting suku. Yuk celeng para mitra sadaya. Harita bah rewok para wargi sadaya ngacingceung ngajaul. Aki sangkala ngaberi kaluhur bari haluna teu antepan ngabanting bedog. Preweng pluk bedog bah rewok murag kana tanu. Kakara oge bah rewok napak kana tanu geus sabrut manten aki sangkala nyerang notog-notogkeun tungtung halu. Bah rewok cingceung ngalugat legot awak. Atuh tungtung halu tilu kali nyamos para mitra. Aki sangkala ngaheumatkeun halu rek ngancam tarang. Kolebat pluk bah rewok ngahaja ngabebeutkeun maneh nang karak pengkang. Aki sangkala ngagseg bari notog-notogkeun tungtung halu. Sedeng bah rewok jujuralitan bari mundur. Atuh anak buahna nu nyaraksian tina ruas teka ganti ku resep. Dumeh ningali bah rewok lincah make jujuralitan ka tukang. Beler halu dibabetkeun ka sisi. Wayeuna aki sangkala ngarobah gerakan. Manehna luncat nyerang deui bah rewok dina gerakan kincir mutir. Jujuralitan di luhur. Belasur bah rewok luncat kana dahan kai. Aki sangkala nyusul kaluhur sabalikna bah rewok nyerorot ka handap. Dinegeraskan kapingis manting. Dek pigulang leungeun bah rewok jeung pigulang leungeun aki sangkala bantro. Pleg duanana napak deui kana tanu. Harita bah rewok ngebrehkeun jurus-jurus anu hebat. Kitu deui aki sangkala ngebrehkeun jurus bango putih. Dina gerakan kitu para mitra sadaya bah rewok ngaluarkeun jurus. Cina awakna para mitra jiga nu kakalayangan harita teh. Dina jurus engkang-engkang teh para wargi sadaya tuh. Keluar jurus engkang-engkang ya para wargi. Kudu nyerang di pelabah mana ya karena gerakan engkang-engkang para wargi. Para wargi anu mulia, harita para wargi sadaya. Bah rewok ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake pangwaris ti aki guruna sang aki sangkala. Dua dampaleungeun ditamprakeun ka hareup. Wer tina dampaleungeun bah rewok kaluar seuneu meni jebrot sigarek ngarerab kana beungeut. Gilak aki sangkala ngadoyongkeun awak kabelah kenca. Peledung seuneukeun kana dahan kai. Rokok, dahan kai murag. Bah rewok nyusul tepus nyebrotkeun di seuneu tina dampaleungeun rek ngarerab suku. Tapi aki sangkala para mitra jujuralitan ka tukang sabab dianseng ku seuneu. Pelesur aki sangkala luncat kana dahan tangkal nangka. Dina gerakan hap-hap luncat. Aki sangkala niup kaluar seuneu nyebrot ka handap. Parang harita bah rewok ngaliut maksudna rek ngaberi kaluhur. Ngan orok kaya kapihulan manten seuneu ti luhur keuna kana dada bah rewok. Aduh, bah rewok ku waktu yang ngagoak terus kagarabagan. Kadebut rubuh dadana semut putung. Aki sangkala luncat tina dahan nangka para mitra. Bari harita teh jujuralitan celek napak kana tanu. Digireun bah rewok. Atuh anak buahna nyalampurkeun nempo bah rewok inggis palastra. Wayana kitu aki sangkala anggur ngaheheh jeung seurikeun. Si aing mah kumaha? Aya kene cileureuna we. Ceuk dewek di mana geus morejat nangtung gentak ngalegot ka katuhu. Adawa ka keja. Nya bisi musuh nyusul tepus ngirimkeun pi bahyaeut. Tapi sakitu ge euy, kabilang cukup euy. Dina gerakan ilaing geus cukup hebat. Pokona mah jeung kesitna keur euy nyerang musuh memang kudu kitu deuleu. Ceuk aki sangkala. Geus kitu dada bah rewok nu semut tutung diciduhan terus diusap sakali ka handap. Dadak sakala para mitra. Lir ibarat koneng katetesan apu kontan teu sakara-kara. Dada bah rewok cager deui eueuh tapak-tapakna acan anu kaluahat ku kaluhungan ilmu aki sangkala. Atuh anak buahna bah rewok ting polohok marata simeuteun. Ngarasa kaget ku ilmu aki sangkala. Geus geura ngaraso kebeuting isu kabeh ku aki urang asakeun pangartina nya. Pokna deui atuh anak buah bah rewok kabeh katampian bebersih. Sabab awakna bayedug ku taneuh ngebul. Samalah teu lila bah rewok ge bebersih balik di tampian ting jalemprak di tengah imah. Sabagian ayan gogoleran tepi kareupna sarare. Dua poe ti sabada kabeh digembleng deui sacara ngasakeun. Isukna bah rewok cacarita ka aki sangkala guruna bari diriung ku anak buahna 20 urang. Sim kuring deh sakali deui nganuhunkeun. Ngahaturkeun nuhun. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana karidoan aki. Salila sim kuring jeung barudak di dieu kurang leuwih sabulan lilana. Ngadon ngaririweuh ka aki.
wayana kitu teu poho sim kuring menta dihampura lahir batin kalawan naon rupa kanya hati aki pangwaris di aki tina babela diri ku sim kuring jeung ku barudak ditarima lahir batin dunya akhirat ngan sim kuring can bisa males kana kanya hati aki tapi iraha-iraha sugan pada paranyang umur sim kuring bisa ka dieu deui pamungkas nama sim kuring sejamit mundur lantaran sim kuring melang ka indung budak ngutang tuar parbeun lantaran sim kuring rek init ka dieu teu bebeja heula danya kitu kawan tu harita sim kuring kajurung ku nafsu keur ngumarah-marah ceuk bah rewok para mitra sanduk-sanduk kalawan bebeja rek balik deui ka sarakanana hor baru kali kadarek balik deui nya hari sugan aki mah terus di dieu dalam jeung aki dalam nya lamun kuring teu boga kewajiban mah cicing we di dieu jeung aki kumaha atuh ari boga kewajiban meureun ku aki ge kamalum keun da moal sakali baiki iraha-iraha kuring ka dieu deui oh dan nya eta ku aki ge karasa boga kewajiban mah teu bisa samana-mana euy ral ku aki dianjung doa moga-moga sakumaha permaksudan andika masing dikobul kalawan nu dipikahayang ku andika nyata gobang Nagasaki sing bisa karawatan kalawan kabi milik ku andika ngan omat euy aki bobojo lamun teh mamanggih mau ngamuk gajah mata si ku si wulu-wulu ulah seureudeg dina nyang hareupanana nu hartina sing jaringas seketreret atuh kitu deui dina perkara ngagunakeun ilmu semur geni ulah dipake panganguran euy di mana tepung jeung musuh nulur ilmuna kuat ku teungeuh teu teu raku pakarang kakara ilmu semur geni dimangfaatkeun ulah canaon-naon ngaluarkeun ilmu kitu bahaya teh euy ulah sering digunakeun bisi camal babakuna cek aki sangkala amanat heula ka Bahrewo ka ayeuna sim kuring rek tumanya sakali deui ki tibatan sim kuring teu talete kumaha lamun parang sim kuring tepung jeung nu ngawarawatan gobang Nagasakti heug manehna ngayakeun tindakan bari ilmuna salureun ilmu nu diwariskeun ku aki ka sim kuring kudu kumaha ngakalanana ieu sangkan eta gobang Nagasakti bisa karawatan ku kuring Bahrewok neuteub seukeut kana beungeut aki sangkala bari para mitra teu poho-poho hayang mibanda gobang Nagasakti nu dianggap ku manehna mah pakarang ampuh oh lamun jalma nu ngarawatan gobang Nagasakti ilmuna teu kapapakan ku ilmu si laing nu geus diagem ku laing gunakeun akal tibu muslihat akal gunakeun tarekah kumaha we carana mah tibu muslihat kumaha ki Bahrewok talete tibu muslihat madu kudu dipikat ku awewe nu tegep anu pasti rusianya budal ari awewe manu bisa minjutna di mana gobang Nagasaki geus kacekel ku eta awewe gancam ku andika atawa ku salah saurang barudak direbut geus kacekel mah ku andika itu ge moal bisa unggah peta kana pasti serah bobokan deuleu kitu we akalna mah tapi lamun jalma ngagem ilmu leuwih luhur tibatan ilmu andika kitu oge nuhun ki sakali deui dipenta piduan ti aki muga-muga naon rupa nu dicita-cita kusim kuring masing hasil Bahrewok nyolong trong sasalaman hosek aduh ku aki moal burung didudurkeun ku doa muga-muga kabeh sing aya dina kasalamatan sing mangfaat ilmu nu geus kacangging ku masing-masing anak ku handikanya temal aki sangkala nyambut kana leungeun Bahrewok kitu deui anak buahna pating solongkrong sasalaman heula ngaso para mitra ngaso para mitra anu mulia geus kitu mah kabeh tarurun ti mah aki sangkala terus kebat lumampah bari masing-masing mawa hate bungah-bungangan sabab geus nyangking pangarti boh Bahrewok lain deui ngarasa bungah deui samalah asa dibere emas inten ku mirincing da puguh manehna asa geus digembleng ilmu lahir batin nu moal bisa ragragu atah-atah ongkohan Bahrewok acan pernah dibere pangarti somodel ti aki sangkala boga rasa reueus boga rasa ujub takabur ceuk pamikirna saha jelmana anu bisa mapakan ilmu manehna cik cohagna mah asa aing pangjagona panggagahna sepi tanding sudah lawan moal bisa ragragu atah-atah para wargi sadaya ieu nu mawi para mitra sadaya upami jalmi tacan asak dina ngelmuna sok janten kieu rasa maneh aing pangjagona rasa maneh aing panggagahna para wargi sadaya batur mah enteng kitu padahal para wargi peni diemut-emut ku urang eta teh sakadar mung sasampayan wungkul jeung deui para wargi sadaya sok sanajan urang gagah tetep aya nu leuwih gagah aya nu mapakan para wargi
Pongo komodei para mitra sadaya ieu sifat manusia. Sifat manusia mah juljel para mitra namina ge jelema, juljel di mana-mana. Henteu angger dina hiji martabat. Mangga urang teraskeun. Ngaduka di wewengkon mana duka lembur atawa kampung naon ngaranna. Di dinya aya hiji warung sangu anu bangunanana lega, meja jeung kursi aya sababaraha setel. Atuh eukeur mah bahrewok geus ngarasa lapar kari-kari manggih warung sangu. Lamun ceuk ke di kota mah restoran, bus sarere arasup ka warung sangu. Didinya geus nyampak aya 7 urang lalaki sabagian keur ngarinung bari ngadalaharan suuk garing. Suung baramina, suung garing, suuk garing. Nu duaan keur ngaheureuyan awewe, duka awewe bangor, duka awewe palayan warung sangu. Dina rupana tegep hideung santen amis budi. Tayohna nya awewe bangor para mitra. Sabab dina harita beunang diheureuyan beunang dicawelan gado. Kusa urang makomo make jeung ditepakan segala biritna. Si horeng si mana horeng lalaki nu tujuhan tas maraen ngadun poya-poya sabab maena hasil. Ojeng kang saurang anak buah bahrewok nu katelasi kalana minangka tangan kanan bahrewok nyamperkeun tuluy harewosan pokna. Bah, ketinggalan budak awewe ditegep kitu bah. Daripada nyaraweran bujurna kuduaan bah. Pokna para mitra sadaya. Mana galana? Bahrewok curingak. Di bejaan soal awewe mah kitu para mitra. Nepi ka hejo keur geus lila maneh teu panggih jeung awewe. Salila manehna guguru di aki-aki kalana. Di aki sangkala para wargi. Gitu tuh belah kidul kahalangan ku tilu meja. Di dieu mah tuh. Tembak kalana bari ngakilerkeun panon ka tebeh kidul. Ret bahrewok harita ngareret siga anu asa-asa. Ana brehnya saurang awewe meuni tegep pangawakan bang-bang tuluy diteuteut. Ras inget kana caritaan aki sangkala. Yen nyekel gobang naga sakti lamun luhur elmuna kudu dipikat ku awewe. Kabeneran harita aya awewe tegep. Oi, waduh. Meuni tegep kitu rupana euy. Lain dewek maras inget kana caritaan si aki sangkala euy. Di mana tepung jeung ngarawatan gobang naga sakti. Bari elmuna saluhureun ti elmu nu geus diwariskeun ku dewek ti aki sangkala. Diwariskeun ka dewek. Nya cenah kudu dipikat ku awewe tegep. Ayeuna kabeneran di dieu aya awewe euy. Nah bawa wae ti ayeuna kitu atawa engke di mana geus tepung jeung nyekel gobang naga sakti ka urang balik deui. Ari teh kuring mah leuwih hade bawa ti ayeuna bah. Pernahkeun kitukeun di imah kuring lamun diengke bisi eueuh mangkaning hese nya ngarupa model sakitu teh. Edan eta mah lah. Wae duana sugan mah. Atuh aya dipernahkeun di urang mah tuh. Urang teh ngarampa-rampa wae mah pasti. Heuh. Ingkeng euy cenah euy. Leuheung lamun manehna matuh unggal poe di dieu. Kumaha lamun ngan sawaktu-waktu? Nyata pemikir kuring ge kitu bisi teu matuh di dieu. Kumatak pisan babawa. Da geus yakin awena kitu awe bangor. Buktina tuh geuning pada ngaheureuyan di carawelan bujurna. Jeung atuh weleng bawa ka dieu. Bisi lalakina ngamuk banting we ka dieu tuman. Teu kitu totokeun eta tu si badu. Ceuk bahrewok. Teu hararese kalana ngaleos rek ngolo awewe. Tapi samemeh rek disampeurkeun teh make ngaharewos heula ka si badu. Sanggeus deukeut pok kalana nyarita ka eta awewe nu keur diheureuyan ku batur. Nyai, cing ka dieu lah sagedeung nyai. Pokna gilek awewe ngaligeut. Cegleungeunna dicekel ku kalana barang rek ngaleos ujug-ujug korejat. Ngutas ngaheureuyan awewe teh ngorejat sarta muncereng. Para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita para mitra sadaya anu keur ngaheureuyan awewe teh mencrong bari molotot. Rek dibubuk ka mana ha? Pokna bari mureleng atuh baturna nu saurang deui ngorejat. Sedeng nu limaan ting palencrong. Sopan seutik baraya. Ngomong teh euy, make jeung ti popolotot sagala, ceuk kalana siga nu tenang. Si lain teu sopan sia. Awewe geus jadi pilihan atau dewek ngadu digubuk sia. Rek ngajago sia teh. Ini galak euy si lain. Nah itu pamajikan sia gitu. Ari pamajikan dewek mah lain, ngan dewek rek hiburan jeung eta awewe deuleu. Oh, lamun lain pamajikan sia mah teu perlu dipupun cereng sia badul. Jeung na setiap awewe beunang diheureuyan, beunang dicawelan berarti awewe dagangan. Nu mata ku dewek rek dibawa rek dibeuli deuleu. Sia samemeh digubuk ku sia taribakeun heula yeuh. Ceuk eta lalaki para mitra teh sabar ujug-ujug saleber rek ngagempur beungeut. Lain ge si kalana anu meunang ngagembleng pangarti ti aki sangkala. Ari kudu kabeunangan kitu bae mah para mitra.
rikat kalana ngadengdeken awak keblos perut anu rek motog beungeut tengah keblos bareng jeung kitu kalana nepak leungeun nu jadi lawan sedang si Badu tigigir nyolodor suku sabelah renyorok suku nu jadi lawan kalana puguh we para mitra dicorok suku dengan juralit ka tukang pada katak batur-baturna kalana nyaleungseurikeun sedang kalana ngacegah bari sarangah serenge hari awewe gancang dikenyang kubah rewok tuluy dilalahun da puguh kasebut awewe bangor para mitra dilalahun bari dicawelan gadok kubah rewok batan amak siganu atoh we make jeung lungak linget parangkat kurungkut sagala teu beda ti bolon teu matak aneh lamun baturna lawan kalana nafsu jeung panas hari tanu genepan ting korejat narangtung malah geus nyerekel perah bedog masing-masing kitu di anak buah bah rewok ting korejat ting serepet ngalugas bedog atuh nu boga warung sangu lalaki salaki jeung pamajikan ngaleper beungeutna parias sieun der we sieun jojoh patutunggalan di jero warung nu tangtu ceuk pikirna nu boga warung sangu kana raruksakna paparabotan moal teu alancur dipake tarung ku welasna urang harita lawan kalana ngalugas bedog kalawan teu loba nu dipikir deui ngan seak nyabetkeun bedog tigigir meuni matak paur neuleuna lep kalana likat ngalelepkeun sirah korejat nangtung deui malah tuluy diuk dina meja siga nu nemongkeun lelewa dipalar nu jadi lawan sina beuki nafsu memang nya para wargi eta ge nu jadi lawan beuki nafsu manehna ngaheumatkeun di bedogna rek narok sirah gila awak kalana dengdek kabelah kenca gila kabelah katuhu menang 4 kali wuk terus sadaya kalana ngalugat legotkeun awak bari diduk dina sisi meja terus nangtung di luhur meja nu jadi lawan rek muar suku celeng kalana luncat atuh bedog nu jadi lawan ngoleweng kagigir kiat tek leungeun nu jadi lawan ditajong bedogna celeng ka hareupeun si Badu kep disangap da puguh si Badu jelema jangkung bedegel jeung gede tanaga hartina bedog nu katewak teh terus dipitaskeun dina tuur pletok potong jadi 2 para wargi sadaya geus kitu mah peleuwer dibalangkeun kana meja hareupeun batur lawan kalana ceg lawan kalana kana botol tuluy diheumatkeun rek dipake ngadagor sirah si Badu si Badu ngadengdekeun awak kebro botol nimpah kana meja nu antukna paburantak para mitra nyari kerwak teh cangkeng nu jadi lawan ditewak ku si Badu tigigir kirimi diangkat terus dibabetkeun ka babaturanna nu genepan iya ru batur kabeh rarubuh udang selain kunyang gigi brig oi si Badu seuri bari babara katakan korejat tujuhan ting korejat disangka mah kabeh rek terus ngalawan tapi buktina ngadon kalaluar ti warung sangu terus aridit samala urut ngaropina ge teu kungsi malayar atuh nu boga warung teh salaki jeung pamajikan colohok bengong mata simeuteun ningali jalma tujuhan teu malayar saurang oge jang sing menta sangu 20 piring jang cek bah rewok kanu boga warung sangu sedeng nu boga warung sangu tongoy we nyerangkeun jalma nu tujuhan geus lapat-lapat harita si Badu ngagebrag meja ye jang kunaon teh di pental sangu anggur colohok we buru-buru atuh lalaki nu boga warung sangu teh ngarenyag mangga pokna pupurungkutan taksiran reuwas jeung sieun ku si Badu teu hararese pamajikan nu boga warung sangu mangiraan sangu 20 piring kalawan bah rewok jeung anak buahna dalahar ting celebek samalah awewe nu meunang ngarebut oge milu dahar bareng dengan sangu anu ngabarak dina meja meuni ampir ledis kabeh sabab lalab sabaskom beak taksiran bener-bener anak buah bah rewok lalapareun ari nu boga warung salaki jeung pamajikan keur nyarempod teuting harewos ngomongkeun kanu dalahar pok pamajikan nyarita akang ingali itu dengan sangu anu sakitu lobana ampir beak kabeh abdi masuk sieun teu malayar we kana pasti urang cilakana kumaha lamun teu malayar samode jelema anu tadi dibaca ku urang sok sieun mahala mangkaning jelema sakitu parengesna jeung marawa pakarang deui pamajikan nu boga warung ngarasa hariwang sok sieun bah rewok jeung baturna teu malayar kumaha atunya lamun teu malayar kawasna urang moal bisa dagang deui sedeng pandui tegangan ge teh urang teu meunang nginjom ieu teh cek salakina ngarasa bingung Tulila bah rewok jeung anak buahna katut saurang awewe bangor geus rengse dalahar tuluy ngawarangkong bari sakapeungting barakatak saleuseurian geus cukup lila reureusna tas dalahar kuniang bah rewok nangtung tuluy ngoloyong nyamperkeun ka nu boga warung pok bah rewok nanya ka lalaki nu boga warung sangu atuh salaki nu boga warung sangu ngarasa bungah ceuk pikirna pasti rek mayar
Memangnya maksud Bahrewok gerek mayar. Jang, hari jelema nu tadi malayar hendak. Mawin teu Bapak, tema lalaki nu boga warung. Sugan manusia garelo sama Jang. Tapi kene ku Bapak dibayar sekalian. Jeung barudak Bapak, sabareun jelema nu tujuan teh. Tujuan mung Rp2 satalen Pak, tema nu boga warung pamajikan meningadak-ngadak marah mai. Jalma nu tadi teu malayar rek dipangmayarkeun. Ku Bahrewok ku siwal Bahrewok ngaluarkeun duit tina jero beubeur gede. Tajang, ku Bapak dibayar jelema nu tujuan tadi jeung barudak Bapak. 2 perak satalenta. Cek Bahrewok bari nuna duit dina meja atuh nu boga warung sangu olokok pok nanya. Uki tilas tuang rerencang-rencang Bapak kumaha? Ku belet si ujang mah. Kapan dia dibayar? Sungun Rp2 talente tilas ngaleut nu tujuan Pak. Tilas tuang rencang-rencang Bapak mah teu acan dietang. Cek nu boga warung bari neuteub kana beungeut Bahrewok. Jalanan. Ieu teh naha Bapak nu bodoh atawa jubajang nu balegung. Tadi cek Bapak jalma nu teu malayar dipangmayarkeun sakalian jeung urut barudak Bapak dalahar. Lain kitu cek Bapak teh, ha? Laras nu tema nu boga warung sangu. Taina jelema nu tujuan jeung barudak Bapak dibayar 2 perak satalen. Pancen ujang geus sakitu lain. Rek kumaha deui? Make nanyakeun urut dahar barudak Bapak sagala. Lamun kitu Bapak mayar nu tujuan bungkul atawa cek Bapak teh. Kajang duit 2 perak satalen ukur ngopi manusia nu tujuan. Sakitu kakara urut barudak Bapak can kahitung. Kapan dia mayar urut ngoropi manusia nu tujuan jeung urut dahar barudak Bapak lain? Cek Bahrewok atuh. Nu boga warung sangu teh silireret jeung pamajikanana. Kojengkang si Badu nyampeurkeun bari ngagilir-gilir bedog dina cangkengna. Pok nanyakeun ka Bahrewok. Naon dideuleu-deuleu ku kuring si Gadu renyong jeung boga warung bah? Cek besi Badu ngareret ka lalaki nu boga warung. Iya dewek mayar urut ngaropi manusia nu tujuan jeung urut dalahar barudak 2 perak satalen. Geus kitu? Ieu nu gablek warung nanyakeun urut dalahar barudak, kapan cek dewek nanyakeun ka manehna. Jang ari manusia nu tadi malayar henteu sabaraeun kabehna. Cek maneh teh teu mayar saurang ge. Kabehna 2 perak satalen, cek dewek teh keun dibayar sakalian jeung urut dalahar barudak Bapak. Teh duitna 2 perak satalen. Ari manehna nanyakeun deui urut dalahar barudak deui. Nah, tu balagug teuing Jang, rek ditarima mah. Lamun mau diterima ku dewek dirawatan, rek ditarima mah ha? Cek si Badu bari mureleng kana beungeut nu boga warung. Atuh pamajikanana noelan maksudna manitah dirawatan. Nya akhirna mah ditarima ku nu boga warung, bener. Ku nu boga warung. Cek pikirna tibatan lapur pisan. Ulah so ngalilir Jang, da dewek moal ngecebluk deuleu. Pokna bari ngaleos. Geus kitu mah kabeh kalaluar ti warung sangu terus arimit. Bahrewok lempang ngarendeng jeung saurang awewe bangor. Kebat lumampah Bahrewok jeung anak buahna katut saurang awewe kira bedug lohor harita. Reg kabeh arireun ngadon reureuh heula bari ngariuhan di handapun tatangkalan. Samalah aya nu dadapangan nu dariuk dina luhur batu. Aya ge nu nyangkere dina tangkal kai. Ari Bahrewok jeung saurang awewe misahkeun maneh cicingna di sisi walungan. Bari ngobrol uplekna keur babakuna Bahrewok ngabibita. Kaeta awewe rek mangheulikeun pakaian jeung perhiasan malah rek jadi piaraan Bahrewok. Urang nyusul ku catur urang dagu carita perkara jalma tujuhan geus tarpi ka panganyerkanana. Sadatang-datang teh terus cacarita meuni alewoh ka saurang jajaka nu pangawakan meuni paregel. Buuk panjang sasaretak-tak jeung semu galing. Mukut godeg ditepung kana gado katingalina mah kasep. Harita jajaka keur ngadaweung ditepas bari dibubuligir ukur make calana pangsi hideung. Si horeng eta jajaka teh pimpinan jalma nu tujuhan. Pok budak jajaka tumanya ka saurang anak buah katelah Jatma. Eta maneh apaan teh ka jalmana Jatma? Kumaha tak teu apal Kang, panggih ka kakar harita di warung sangu. Lamun tiap-tiap genepan atau tujuhan mah kawas tadi ge lah ijen we hiji lawan hiji. Ieu mah 20 urang atuh apa? Kang? Eta karunya we keur boga warung euy. Teu dibayar ku maneh sia. Coba cek si Karno cenah jeung si Abdul. Maneh mupeuskeun botol bir sagala. Cek budak jajaka bari ngareret ka saurang katelah si Abdul. Ret jajaka ngareret deui ka anak buahna nu keur ngalungsar bangun lungse. Ari maneh keur ka mana sia batok? Macak waktu si Jatma keur patorong-torong keneh ku urang mah katampian heula sok karasa mulus beuteung. Nyawa sotenan si Jatma ribut beriak baralik atuh. Temal anak buah katelah si Batok.
Si horeng sebetok teh urut anak bah rewok nu teu lakung si disiksa terus diusir. Nya akhirna si betok ngagabungkeun diri ka eta jajaka. Eta pasal naon atuh make raribut sagala di warung jatma? Ari pasalna mah itu we saurang ngarupa ka kuring waktu kuring rek nginum. Teh mah jatma ngabohong. Teu daek nerangkeun tina pasal awewe aya nu ngarebut. Nyaeta kitu sotenan ingis diamak kudu jadi pingpinan, kitu deui baturna nu genepan saurang teu daek nyaritakeun pasal awewe. Kira-kira aya keneh manusia kitu teh jatma euy. Atuh engkang da tadi ge basa kuring ini teh loba naon teh araya keneh kur ting barakacak we saluseurian. Singna moal urang teang jeung dewe ka ditu ceuk eta jajaka. Tuluy ngoloyong ka kamar rap make baju kampret hideung tuluy nyolenangkeun gobang dina tonggongna. Teu lila kaluar deui ti kamar korejat Abdul nangtung kalawanannya. "Kemana Kang?" tanya Abdul bari neuteu. Urang neang deui manusia nu tadi di warung sangu euy." "Ya ulah Kang lah, mangkening aya kana 20 urangna aja bakal tingali gararang naker." Abdul nyarek sabab geus nyahun kana kapinteran urut lawan jatma. "Tah hayu we naha, sakumaha garangna ge da manusia. Moal garang samodaya macan atawa singa bari oge. Bisi maneh sieun mah keuneh ku dewek rek dising hareupan. Tu manusia dewek manusia pada nyatuk hejo. Yo jatma we." Ceuk eta jajaka ngajakan indit ka anak buahna nu tujuhan. Atuh teu talangke para mitra. Teu bisa kumaha kabeh arindit maksudna marek neang anak buah bah rebok di warung sangu. Dina laleumpangna meuli tinggardig bangun rusuh, atuh teh sakumaha lila di jalan geus tepi ka warung sangu. Kabeneran eueuh anu dalahar lintang ti saurang awewe jeung saurang lalaki. Taya lian nu boga warung sangu harita keur tinjel mulut we. Ras kana dagangan ampir bea kabeh bari dibayar ngan 2 perak satalen. Nyaeta ku bah rebok. Barang bus jajaka jeung anak buah nu tujuhan ka warung ka jero warung. Lenyap nu boga warung ngalenyap ceuk pikirna palang siang rampog. "Bang, hari jalma nu ribut jeung batur kuring ngamarana?" tanya jajaka bari neuteup kana beungeut nu boga warung sangu. "Pak, para sarang Cep. Teh mah nu boga warung sangu teu pati tatag da puguh keurewas teh. Mayar henteu?" "Mayar ge mung Rp2 satalen tilas ngaleut jalmi nu tujuhan. Anjeunna masang rencangan 20 urang teu mayar sapijis-pijis acan Cep. Nu mawi mang telah sareng endina ting harulang we tadi teh. Dagangan ampir seep kenging artos nunggu Rp2 satalen. Mangkaning modal teh kenging namut teh Cep. Teh mah nu boga warung menipias dumeh daganganna ampir beak bari teu dibayar kudu 20 urang. Oh jadi lamun kitu mah nu dibayar ku manehna ukur urut ngopi babaturan kuring bari nya mang. Nu 7 jalmi Asep. Nu itu mah sapeser penyon ge teu mayar su. Ari bade dipaksa ditagi sok sieun teras mahal ka emang sareng ka mina. Mending jalmi sakitu jarampung ageungna sawak mang ya tuh Cep. Eta sebegan mang apal ka salah saurangna? Mau tebang neme Cep. Teh mah nu boga warung sangu sajelasna. Geus dilarin itu ti dieu. Aya we setengah jaman Cep. Cingna moal urang susul sugan kapanggih di jalan. Ceuk eta jajaka. Gede hate aya pikiran rek nyusul bah rewok jeung anak buahna. Datang ka hiji tempat sapri anak buahna eta jajaka ningali di lebak aya genep urang lalaki keur ngariuhan. Bari tinggal emprakana pun tangkal asem. Harita sapri ngaraneg bari leungeun duanana dikagigirkeun. Ngahalangan baturna nu ti tukang. Tetilanan euy siga-siga itu manusia garelo tadi lebak euy. Tutup beungkeun tinggal emprakana pun tatangkalan. Tu tembok maneh deuleu tu tembok. Dadebek mah apa keneh atuh euy teh. Ceuk sapri bari tutunjuk para mitra ka lebak. Atuh batur-batur jajaka ting palencrong harita ge ka lebak. Ngaso heula para mitra. Harita para mitra sadaya Abdul nyarita. Oh itu oi. Abdul awaseun. Bener eta jelmana Abdul? Cek jajaka teh. Bener Kang. Lamun bener eta manusana dewek rek ti heula luncat. Dangke tuturkeun ku marane nganu lawak ngayakeun tindakan. Saacana itu ngayakeun tindakan leuwih ti heula ku dewek rek ti ayunan heula hiji. Disewang we tukang lantaran hitungan genepan lawan urang oge. Maka kerek dialun heula ku dewek sorangan. Di mana dewek geus teu kuat kakara maneh maraju kabeh. Sok atuh ari kitu mah. Ka dewek sing ati-ati Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Celem jajaka luncat ti pasir. Datang ka handap ngacegan ulak cangkeng puguh anak buah bah rewok nu genepan ting korejat. Taruwas samalakeun narundutan meni salantan solonton.
Setan siasa silanya. Cek saurang anak wabah rewok kayayan si kalana. Dipapolotot nyebut setan sagala. Teu perlu nanyakeun ngaran sagala sia bangsat. Aing ngahajar rek nagih duit urut ngalalabok sia nu kaditu patut. Hayu berbayar. Oh. Jadi si lain teh gunalna nu goblok warung euy. Rek nagih urut barang haka dewek jeung babaturan. Gawe ku dewek dibayar tapi dibayar ku ieu ye. Cek kalana para mitra sadaya. Bari ngabara katak seuri ngalugas bedog gerek diulinkeun ti ditu nama. Nuntut nguyup ka jajaka asa reueus dumeh geus nyangking pangarti. Butuh si lain kudu kieu ye. Lamun teu butuh jeung gara mantok sia ditu lah. Ulah jeung ngangilu ateul sagala urusan batur bari ge. Ngomong urah raga jeung nyawa mundur sia setan. Okna. Sadu mungkuk haram dempak aing sia. Kudu ngumeok memeh dipacok miuni hayam kabiri kudu kitu ules. Sok sia maju mun bener-bener sia wani mah. Cek jajaka leuwih kasar. Malah make cicidu sagala hareupeun si kalana. Teu matak ateh harita si kalana ujug-ujug panas ngaheab. Ngadenge suabanana ti jajaka ngan celeng luncat. Bari ngagorobok rek nunggal jangga jajaka. Lep rikatna keur jajaka ngalelepkeun sirah pros bedog kalana nyamos. Kalana geus teu hasil rek nyabat beuheung teh mino deui nyabat-nyabatkeun bedogna. Siap kilak para mitra. Meni cincin jajaka ngalugat legot awak. Wing bedog kalana nyasar ti handap rek nuar suku. Belesur jajaka luncat curalit crek napak kana luhur batu gede. Ayo taker sia bangsat keluarkeun ilmu panemu jamba pamake. Temongkeun ka becu sia teh. Hayangnya ho keterukeun kabeh babesen sia deuleu jajaka ku kubuk. Iat. Kalana nyerang deui nyudukeun sama bedog kana lempengan pedeung jajaka. Curalit harita jajaka luncat tina luhur batu. Terus ngacuralit ka tukangin kalana kakarage kalana malik teu kanyawan peureub jajaka nu badag jeung keker. Notog kana tarang cedak lengak kalana ngalengak samalah ngadayagdag. Dadak kalana heuna harita teh disusul tepus dijejek. Atuh ku waktu ieu daek teu daek kalana ngacungkel nang karak pengkang. Jajaka ngaberit deui maksud rek nenjrag dada. Ngan orok kaya ku waktu ieu kalana cukup rikat. Manehna gentak ngaguliti ka gigir. Bedog ngorebati gigir rek nuar bincurang. Tapi hanya gagal sabab jajaka teh eleh rikat. Manehna gentak ngajauh korejat kalana ngorejat deui. Kalawan bedogna teu antepan ngagulilap ti gigir. Siga rek ngancam tak-tak. Kilak jajaka ngagilekeun awak. Bareng jeung kitu leungin kalana ditewak leungin katuhu. Kurinyeun net dicentok ka gigir. Sedang siku jajaka nu kenca asup pisan kana tulang iga. Cenah kalana rada ngaharekeng. Semu seueul malah ngajarijeg harita ge para mitra. Na atuh serbut terjajaka nyusul tepus ngirimkeun dua jurus sajajar ka hareup notog kana dada. Jajaka para mitra. Harita teh para wargi sadaya ngagorowok bari muterkeun awak teu beda ti pangal suku sabelah katu diangkat. Jabrod. Kalana ngakuak para mitra bedogna ngacung. Kitu jajaka ngacurelat ka gigir ngebrehkeun gerak tampele mepet. Galeong awak jajaka ngagaleong terus rada cengkat. Bari ngirimkeun tenggelan kepang. Jebrod buhuculi kalana beunang. Unggul tumrapna ka kalana lain lumayan. Asa ulang teu puguh deungdeulean. Terus salantad solontod kawas hayam salaton. Nyaan jajaka garang teh harita kalana keur salantad solontod teh. Beuheung kenca katuhu ditengkep. Kalana ongkek gelek-gelek getih kaluar tina sumutna. Peruk kalana geus kitu mah teu budi deui manehna terus ngudupruk begerungan. Jeleng baturna kalana duaan laluncat. Kahareup bari pada ngagunakeun bedog menibut bet ti kenca katuhu. Sedeng jajaka harita mawa ge pakarang teu dipetakeun. Nongglek we para mitra dina katonggongna. Harita jajaka dibereg kuduaan tapi lingasna lain deui. Batan beunang mah para mitra malah nu jadi lawan duana ngarasa lieur. Dua lawan ngababi buta bedog terus-terusan but ti luhur ti handap ngancam raga jajaka. Pelesur jajaka ngajauh mapakan sirah dua lawan. Nusa urang rek niir ka kemplong, nusa urang direk migas cangkeng. Sedeng jajaka nu diancamna jujuralitan dina siraheun. Deg dua lawan dijejek tak-takna. Jarijeg duana ngajarijeg. Trek jajaka napak deui kana taneuh. Surun tuh nusa urang dinyerang bari congo bedog ngelocos.
di lempeng kana beuteung Jajaka ngalegot ka gigir Jabrod solontod bru lawan saurang nuksru dibanting pundukna sedang baturna nu saurang di kakara balik kakara malik para mitra maksud nama rek nyerang ngan oro kaya si Jajaka leuwih rancing sikit reretna ngajejak kana beungeut dayag Jabrod lawan Jajaka ngagoak panjang terus ngajungkel korejat baturna para mitra nyuksru ngorejat terus nuruntu rek ngabongohan ti tukang ngan edas etawe Jajaka yaku seukeut pisan reretna sakitu dibongohan ge ti tukang make bisa mikeun pibahyaeun gilek ngadoyongkeun awak solontod rek ngabongohan deui harita teh nyolontod para mitra harita para wargi sadaya teu loba catur si Jajaka nyerang deui Jabrod lawan rubuh nangkuban irungna nyuksruk kana taneuh kerajat menjadi lawan ngerejat awakna melenting panong dua anak peureum bibir nyengir gelek-gelek getih kaluar tina sumutna semu hideung sabab Jajaka rosana kerneng nyerag tongong nu jadi lawan langit teuing tarum para mitra mangjaya nu capena ye lain si Jajaka nu cape teh kalah mangjaya nu cape para wargi ngaso heula ngaso para wargi sadaya geus tiluan lawan Jajaka Namru sedang baturna nu duaan geus ting beretek lalumpatan maksudna rek ngabejaan ka baturna nu di lebak Jajaka kawas nu hiber luncat ka hati hadap kaluhur celek napak kana taneuh hareupeun anak buah nu keur narungguan namoy urang baralik cek Jajaka teu hararese harita keneh baralik deui ka panganyerkanana sedang nu duaan baturna kalana hari weus teu carita kabaturna nu sejen sedang bahrewok ngajongjon sosonoan jeung saurang awewe sisi walungan bari nyarempod kahalangan ku batu gede. Waduh, cilaka euy. Itu si kalana jeung baturna. Jeung batur urang duaan cilaka euy. Ceuk galuma nyarita bari ngadeg-deg korejat saurang nangtung sartananya. Cilaka kunaon si kalana kitu? Di amuk euy. Amuk saha? Balik atuh ngomong teh sia. Teuing jelema nu murah keneh godegan euy. Dina tongongna ngaganong gobang euy. Nah tuh ari sia ka karang bejan ayeuna ka mana manusana? Para mitra sadaya harita teh jiga nu gugup nu bejaan teh. Itu di belah wetan. Baru bejaan euy siapa bejaan? Galuma terus beretak tilu urang nyarita beretak tilu urang baturna lalumpatan ka sisi walungan. Maksudna rek ngabejaan bahrewok kasampak bahrewok keur ngalalahun awewe. Pok saurang bebeja ka bahrewok bari siganu era parada para mitra ngabejakeun perkara kalana jeung baturna duaan cilaka tarung jeung saurang Jajaka atuh bahrewok nu keur suka bunga sosonoan teh gentak ngorejat terus nyampeurkeun ka galuma bari nungtun awewe bangor sigana teh sieun aya nu ngaheureuyan atawa mabur. Kunaon sigalana galuma tanya bahrewok tarung bah sareng Jajaka godegan buukna panjang sasertak-tak bari ngaganong gobang katinggalina mah. Hah? Pangdenge Jajaka ngaganong gobang? Bahrewok curinghap. Nyaba katinggalina mah siga ngaganong gobang? Ari sigalana kumaha? Paeh teu? Henteu tiluan lage paraeh mah ngan katinggalina mah siga nu raripuh tah getih. Nah ari sia teu bebela pati ka babaturan atuh. Lain teu rek bebela pati kuring ge bangan kuring ngabejaan heula ka batur abah jeung ka batur jeung ka abah. Lantaran eta Jajaka nu ngaganong gobang teh sok sieun gobang naga sakti nu dipikayang ku abah teh. Di mana ayeuna manusana galuma? Itu di Lebak bah. Tema galuma teu hararese. Bahrewok satengah lulumpatan. Bari nuntun awewe dituturkeun ku anak buahna. Ari tepi kanu dituju Jajaka magejong baturna tujuhan geus kamarana boa. Nu aya lintang ti kalana jeung baturna duaan keur ting haregung. Geuning geus eueuh manusana sia galuma. Kumaha manto gunanya da tadi aya keneh bah. Ayo asrak barudak. Lamun kapanggih montong ditanya deui hanca ku sarerea. Pira ku manusia sahulu benangku teu benangku puluhan urang. Buru-buru asrak. Cek bahrewok teu hararese anak buahna ting alasrak. Neangan Jajaka nu tas tarung jeung kalana katut baturna nu duaan. Sedeng bahrewok harita ningalian kalana palebah beheungna. Kenca katuhu semu tutung. Kitu di baturna nu duaan palebah dada jeung punduk tarutung. Aya kana sajamna leuwih anak buah bahrewok ting alasrak neangan Jajaka. Tapi weleh teu kapangih tapak-tapakna acan. Geus kitu mah baralik deui bebeja ka bahrewok.
Ngaregeyeng kalana jeung baturna nuduaan diparayang hiji-hiji dipinahkeun kanu ieuh kalawan kubah rewok di alubaran ku daun buntiris di baluran nu cacadna dikersakeun kalana jeung baturna nuduaan calager deui da kubah rewok geus diwaris ilmu belahir batin ti aki sangkala sanggeus eueuh nu karasa pok kalana cacarita kabah rewok bari diriung ku batur-baturna. Waduh, nyana sakakara kuring manjing hareupan manusia pentil kene. Aya kulingasna keur di alana teh bah. Dina gerakan cepetna keur eta sakitu kuring disabatan ku badog. Mani teu katoel-toel acan atuh. Sareng liat tenggelanana cukup hebat satulang-tulang nya saremek atuh. Cekalana nyaritakeun urut lawan. Da memang eta jajakan tadi tarung teh lain bantrak-bantrakeun dina kakesitan jeung kapinteranana. Kitu deui dina tenggelan-tenggelanana ngarareusi. Nah, so heula para wargi. Saha tuh si jajaka teh? Nah, itu mantala terpisane Surawitra. Wah, tiasa kajawab para wargi. Mantala terpisane coba tebak para wargi. Sedang mantala mah para mitra benten deui kalakuanana. Kalakuanana hade mantala mah budak bager nah habak ngomprot kana gorongan rampok atuh para wargi. Nah, ieu mantala terpisanes atanapi tokoh sanes para mitra anu memang ngiring icikibung dina ieu carios judulna Gobang Naga Sakti. Ngaso heula para wargi. Para wargi sadaya, harita kibar dawi alias bah rewok nyarita deui. Eta tadi panglenge urut lawan silai ngagano Gobang. Nanya euy, bah rewok neuteup beungeut kalana. Nyoba katingalina mah. Siga ngagano Gobang ngan kumanehna teu digunakeun. Lamun kumanehna digunakeun mah duka teuing kumaha nasib kuring da atuh. Temal kalana para mitra. Atuh lenggeus kitu mah bah rewok ngahulang siga anu keur dipikiran. Tapi teu lila bah rewok nyarita deui. Eta jelmana pantaran kumaha sia kalana? Geus kolot. Ora kene paling-paling umur lah kira-kira. Wah 30 gencan. Tangtunganna jangkung ngareusi buku gondrong sasertak-tak semugaling atuh. Tapi bener katingali ku ilaing mau guang. Bener, pokoknya tanyakeun ka barudak. Tema kalana pok babaturanana katelah si Musa Mairan. Nya bah samalah tadi ku kuring rek dibongohan ti tukang bedogna. Nya hese da di alana ge. Si wolakna pinter pisan cucak cincet. Ngomong siapa dulu deh. Sekian we si rek bebela ka aing. Tapi euy moal Gobang Naga Sakti mah gitu. Aya nu ngarawatan kudu sejen disangga ku dewek Gobang Naga Sakti dirawatan disumputkeun ku si anakna si Ardasik. Nu matak ti heula anak si Ardasik nu ngaran si Mantili pada nyiksa. Tapi manehna waleh teu ngaku euy waleh. Da sigana tibatan ngaku kajen modar. Heueuh dipikir-pikir. Aing jadi dosa euy teu pugu-pugu ngado nyiksa si Mantili. Bari Gobang Naga Sakti aya nu daleungeun batur. Sajabati kitu si Japar anak dewek diusir malah ku dewek teu diaku anak. Ternyata disangka ku dewek nilungan si Mantili. Cek bah rewok para wargi. Ku ayeuna make boga rasa dosa sagala ka Mantili. Kalawan ingetin kanu jadi anak da memang nya Mantili. Tiba heula oge. Teu ngarawatan Gobang. Kitu dilanceukna katelah mantala walhu alam. Nah Gobang teu tinggal bakana dirawatan ku manehna terus. Nah aya nu ngarebut ku pihak sejen. Sabab nepi ka kiwari geus ampir 4 tahun antara Mantili jeung Mantala can tepung. Daina kieu kasih nyai. Abah rek minta bantuan. Keun ku abah ge mah burung dirawatan. Moal burung diurus sagarupana malah ku abah rek dipernahkeun. Abah moal jalir janji, moal luncat mulang, moal udar tina tali gadang. Sakumaha nu dicaritakeun tadi ka nyai, abah bener-bener rek mengkeutkeun tali kadeudeuh lahir batin ka nyai. Bari ceuk nyai, tadi cenah ngomong, rek narima kana maksud abah. Hanya ka di waktu nak kaburu beak di teh barek ngomong teh. Mitra sadaya. Ya ngomong naon atuh. Wah rewok teh para wargi. Waktosna ka Ujung Seep manggal urang teraskeun enjing para mitra.